Malati Kuburan karya Kileksa. Mang Jaya ngahaturkeun nuhun, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langsung saur bahe carek dina mang dongeng ke dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Atuh mangga urang telaskeun deui upami teu lepat mah dongeng teh parantos dugi ka nalika Malati Bodas katipu ku Sutara sareng ku Citra Sena. Kadinya nya para warginya mangga urang teraskeun. Atuh ka Sugri kaum dangu sadaya di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng dangukeun mangga nyangakeun dongeng judulna Jawarati Kuburan karya Kin. Para mitra kaum dangu, kebat perlampahanana harita Malati Bodas anu keur nyusul-nyusul musuhna. Kocapkeun bareng jeung kajadian kitu di tempat nu rada anggang kene. Aya 3 jelema anu keur laleumpang kalayan tenang horeng teh Sutara jeung 2 anak muridna, nyatana si Radia jeung si Encang teh. Tiluan keur ngajugjug ka hiji lemur sakumaha panuduhan ti Aki Sujiwa anu leumpang ti heula Mama Sutara dituturkeun ku si Encang jeung si Radia. Barudak tu tarempo ku maneh dilebak aya nu lumpat menuju jorelatan jigan biudag mau. Cing taksir euy saha teh nya? Cek Mama Sutara bari nunjuk ka lebak. Barang di bejahan kitu si Radia jeung Sincang pating euleug ngerempok ka tebeh lebak. Ana breh tetelayan Malati Bodas nu keur lumpat. Waduh, laras Mama. Nah jawara teh papakean bet bodasnya. Boboan yang Malati Mama. Udah meni jelas papakean bodas. Cek si Radia bari tutunjuk box ditempas ku si Encang. Laras Mama juga nama Malati Bodas Mama. Lamun gitu mah kudu dibuktikan, sabab kami ge boga pikiran kadinya. Ayo urang pegatan pijalanin anak sugan we bener Malati Bodas. Lamun nya teh tetela urang pinangi jeung bagja sarta pituduh ti Aki Sujiwa teh teu nyalahan. Ayo urang lumpat tuturkeun, cek Mama Sutara bari terus lumpat megatan pijalanin Malati Bodas. Beretak si Radia jeung Sincang lalumpatan nuturkeun guruna nu geus lumpat pangheulana cileng tiluanana pati gara jeleng ngaluncatan rungkun leutik atawa logak terus pating beretak megat Malati Bodas. Ari Malati Bodas barang red katempok katebeh hareup kebeg manehna ngagebeg sarta kerkebeg sabab tetela pijalaneun aya nu ngahalangan ku 3 jalma. Pok ngomong sajroning hatena tapi tetep bari lumpat. Aduh, cilaka aing dipegat ku musuh, tapi rek ditubruk si aku aing bari sakalian urang sabat ku bedog, ceuk gerentes hate Malati Bodas. Bari serepet ngalugas bedog bari lumpat, kulap katojo ku cahaya panonpoe, seperut lumpat leuwih tarik, ngahajarek nubruk Mama Sutara jeung 2 anak muridna. Nu harita geus ngahalangan pijalaneun Malati Bodas, seak kulap cileng Mama Sutara luncang bari nepak pigeulang Malati Bodas. Kalayang cap bedog Malati Bodas leupas sarta ngancem dina taneuh. Pada saat Malati Bodas lumpat tarik tapi corelat cileng ku Mama Sutara di halangan. Reg Malati Bodas eureun bari nyentak kanu ngahalangan jalan. Saha anjeun teh? Nanaonan make ngahalangan ka kaula? Halik tingkah. Aing rek mudag musuh da. Cek Malati Bodas bari rek lumpat deui. Tapi di halangan ku Mama Sutara bari nyarita leuleuy. Sabar anak king. Coba tempoh heula beungeut ama, piraku hidup geus poho deui. Cing awas anak king, cek Mama Sutara bari neuteup ka Malati Bodas. Kebeg Malati Bodas ngaranyug red ka Mama Sutara barang geus sidik brek Malati Bodas deku. Nyuuh kana dampal suku Mama Sutara bari pok nyarita menilu meungis. Aduh, ampun ama, abdi hapunten parantos kumawantun kanu janten sepuh. Haturan ama wilujeng patepang. Cek Malati Bodas bari ngeluh tungkul teu wani neutup ka Mama Sutara. Geus ulah kitu anak king, sok geura cengkat deui. Ama rek tumanya ka hidup. Naku naon betul lumpatan sigan sieun. Ama, abdi teh nuju nyusul Kang Banara. Oh cik terangkeun sakalian, kumaha ieu lalakona? Amat jadi penasaran yuk, sabab memang keur ngahaja neangan hidup jeung Jang Banara. Sok diuk nu tarapti ngarasal se nyaritana. Cek Mama Sutara bari gek diuk dina batu.
Kitu deui Malati Bodas malah masih radia jeung sincang dari bati Olohok ka Malati Bodas, tapi dua nana teu aya nu nyarita. Ama hatur nuhun tiasa ditepangkeun di dieu. Salaresna abdi teh nuju tungara margi nuju diganggu ku musuh-musuh anu kalintang seueurna. Sarta kagagahanana sanes bantrak-bantrakeun abdi. Cek Malati Bodas ngamimitian muka carita atuh puguh Mama Sutara meningaranyu pok nanya bangun teu sabar. Hulu nah manggih tungaraku naon atuh anak king jeung deui kumaha lalakon jang Banara teh cik caritakeun ka ama. Mangga ama, ku abdi bade disanggemkeun lalakonna nanging moal sadayana bade nu pentingna we margi waktosna sampore da puguh abdi teh nuju milarian Kang Banara. Nya teu naon sok ama ge geus teu sabar ongko hayang nyaho, cek Mama Sutara bari neuteub ka Malati Bodas. Atuh geus kitu mah teu nolih kana kacape derak-dak Malati Bodas nerangkeun naon-naon nu geus kaalaman ku manehanana. Ti mimiti tepung jeung Banara tuh nepi ka harita nu dicaritakeun garis badagna bae, tapi ku Mama Sutara ge kaharti lantaran memang geus loba kanyahona Mama Sutara oge. Tah kitu lalakonna teh ama anu mawi abdi lulumpatan sakuat tanaga margi hoyong nyusul-nyusul anu ngiwat Kang Banara. Malati Bodas mungkas carita anana puguh Mama Sutara meni manggut-manggut we. Jadi kitu nya. Kaharti atuh lamun kitu mah. Nuhun anak king ayeuna ama geus ditepungkeun jeung hidep. Sabab teh ama sabenerna mah ngahajalunta ti lembur kalapan teh pikeun nyalusur kana kaayaan hidep jeung Banara. Sabab ama teh ngarasa melang sok sieun manggih kacilakaan. Nu akhirna tete lah sangkaan ama teh henteu nyalahan. Hidep jeung Banara keur aya dina tungara. Tapi kamana ayeuna nyusulna atuh? Ayo urang babarengan jeung ama pikeun nyusul nu maling jang Banara. Cek Mama Sutara bangun bunga ayeuna mah. Sabab geus puguh pikiranna ayeuna mah tinggal neangan Banara bungkul. Urang teh kedah milari ka palih kulon ama. Margi numutkeun katerangan urang Cilayung anu ngiwat Kang Banara teh kaburna ka palih kulon. Kitu numutkeun wartos mah ama. Jawab Malati Bodas. Bari marah mai sabab asa regreg bisa tepung jeung nu jadi kolot. Syukur ari kitu mah naki. Ayo atuh ulah lila teuing eureun. Bisi jang Banara meunang bahaya keun wengke deui ngobrol mah. Di mana geus aya waktu anu laluasa, cek Mama Sutara bari jung nangtung terus ngareret kadua anak muridna bari pok nyarita deui. Hadia encang urang geus hasil tepung jeung Malati Bodas anu keur diteangan ku urang ari jang Banara ayeuna keur aya dina bahaya sabab dipaling ku musuh anu licik geus ngabongohan ka Banara. Ayo aing mah urang nareangan jang Banara. Mangga mama guru lah, abdi geus sajang iringan we, jawab si Radia bari mangut pok ditempas ku sincang. Lores mama mangga lah urang pilariana ku sadayana, da abdi ge parantos sadia kanggo ngajalankeun tugas mah. Cek si encang bari ngagilirkeun perah bedog, nyeh Mama Sutara imut pok nyarita deui. Syukur, hayu urang ngarinit, mangga cek ngutiluan ampir bareng. Geus kitu mah bra sarerea ini rek neangan Banara leumpang ti heula Malati Bodas dituturkeun ku Mama Sutara jeung dua anak muridna. Sajajalan para mitra opatan teh teu aya nu nyarita. Jarong Jon bae leumpang bari luak liuk nempoan kaayaan di dinya. Susuganan aya tanda-tanda anu netelakeun kaayaan musuhna. Tapi di dinya can aya naon-naon akhirna terus bae sarerea mapai pagunungan. Norobos kebon eurih saterusna ngaliwatan leuweung ipis srog kana tegalan nu pinuh kurungkun kaso jeung manjah. Turun deui ka kebon awi tuluy mapai-mapai kaayaan eta tempat bari nalingakeun kaayaan di dinya. Tapi tetep taya tanda-tanda anu bisa diandelkeun. Teu lapok Malati Bodas nyarita semu ponok pangharepan sabab can panggih tanda-tanda anu hade. Ama nah geuning teu aya wae tanda-tandana. Palang siang Kang Banara geus dibawa kabur ku jahat. Kedah kumaha atuh ama? Sabar anak king, sabar. Ulah waka pondok pangharepan. Sabab ari kangaranna neangan mah teu gampang. Kudu sabar atur tabakal. Ayeuna mah kieu bae di mana ari guha si kalingking teh?
coba mabejaan cek Mama Sutara luak dieu nyangan tapak nu maling banara. Laras ama abdi nama emut ayeuna moal lepat deui pasti nu maling kang banara teh bakal lumpat ka guha si kalingki. Hayu urang ka palih kidul ama nanging jalan kedah norobos leuweung sarta nanyak jalan remet ku tatangkalan. Hari perkara eta mah teu jadi halangan hayu urang ka ditu. Jauh atawa henteu ka guha si kalingking teh cek Mama Sutara bari singkil bisi papakeanana kurang tarapti. Kabih ama nanging tiasa dibujang ku lumpat anu tari supados tiasa enggal dugi. Abdi parantos apal jalanna. Ayo aturang susul kadinya sabab tang tujang banara teh bakal dibawa kadinya. Radia, encang, urang kapaksa kudu lumpat euy sabab perjalanan ka cida jauh na ngarah nu maling jang banara bisa kasusul. Cek Mama Sutara bari ngareret kadua muling. Abdi mah kumaha ramena we mama lah. Kedah lumpatnya lumpat, mangga tuh gerang abitan. Abdi bade nuturkeun ti pengker. Di payun mah bili kadupa kuning kuneng malati, jawab si Radia bari nyerenge. Oh, syukur. Ari mane kumaha cang, bisa lumpat atawa henteu? Sabab kapaksa ieu mah kudu lumpat anu satarikna euy. Cek Mama Sutara bari ngareret ka Sincang. Tah. Sanos teu tiasa ge bade diajar mama lah. Tentang milarian pengalaman we dina bidang perlumpatan. Kitu menawi mama. Oh syukur. Yu urang lalumpat sarerea. Sok neng malati geura lumpat ti heula. Geus kitu mah paramita berengbeng malati bodas lumpat panggeulana. Meninga belesat ciga kuda leupas tina gedogan. Tuluy dituturkeun ku Mama Sutara nu sarua bisa lumpat nandingan malati bodas. Malah leuwih ahli da puguh lain jawara anyar. Terendeng dituturkeun ku si Radia jeung si Incang. Duanana pating berengbeng lalumpatan menit ti buburannya. Sabab kudu bisa ngudag nu ti heula, tapi beuki lila beuki libuh. Sabab sajabati jalan nanyak teh malati bodas jeung Mama Sutara memang lain udag-udag. Akhirna si Radia jeung si Incang katinggalin. Kumaranehanana malati bodas geus teu katempo deui. Sanggeus lalumpat kira-kira 5 menit, si Radia tanaga geus ampir beak. Napas ngahega, dada sesek pok ngomong bari haheho. Lah ampun. Capek aing. Rencang euy. Urur euy. Lah bimbingan ting euy. Geus modar jalan-jalan. Bae batur malah. Tipu aing. Aduh. Ieu meni sasakieu dada ieu. Aduh, ngap euy. Cek si Radia bari brak diuk setengah mobeutkeun maneh. Terus sungut calangap bari ngahega letah ngeleal jiga letah anjing. Teu lila brak si Incang ge diuk meni ngalungsar bangun ripuh. Kesang nyorolok sakujur awak, napas ngahega lir napas kuda. Para mitra anu mulia, harita teh memang sanggeus rada lila pok Sincang nyarita. Waduh, ripuh aing ge. Aduh, ieu ti korong niasa garing aduh. Teh lumpat teh gampang euy, kudu gede tanaga jeung kudu panjang napas. Tapi aneh euy na hari ning malati, bet bisanya lumpat teh gancang pisan menuju relatan siga manjangan. Ulah batur boga ilmuna tuh. Urang mah sakadar ngandalkeun tanaga wungkul. Pun we lah, antep batur mah sinala lumpatan. Dan ajan dipaksakeun muda ge, matak-matak modar urang mah. Cek si Radia bari ngisap kesang tina beungutna. Kumaha tuh euy? Kapan urang teh jadi papisah jeung mama guru? Kamana neangan anangke? Mangkani hidup. Terus kemana bawa mama guru manya geus teu katempo-tempo acan. Cek si Incang bari nunjuk ka urut ngaliwat na Mama Sutara jeung malati bodas. Wari geus ieu kumaha tuh da pang bisa urang mangan sakieu. Dipaksakeun lubat ge paling-paling modolan maneh atuh sia. Suri derek malah kudu nyiksa diri mah. Paduli teuing papisa jeung guru ge naha? Jawab si Radia bari ngabalieur. Manehna mah geus teu loba pikiran anu penting mah dirina ulah ripuh. Ayeuna tuh, tapi sok sanajan kitu ge lah. Urang teh ulah kajongjonan teuing, hayu urang leumpang we tuh ulah lila teuing eureuna bisi jauh teuing pisahna. Urang keureueuh we nya ha. Cek si Incang bari jung nangtung. Tuluy mageuhan iket ari si Radia tibatan nangtung kalah ka ngagoler nina jukut. Dua dampaleungeun dipake anggel. Itu si Radia nanaonan dari maneh Radia? Hayu ini euy. Urang ngadon hees di dieu bisi katincak ku jurig sia. Jurig, sieun euy mah ku jurig mah. Cek si Radia bari merejat udang, tuluy nangtung rurusuhan. Teteh lah sieun ari ku jurig mah. Yeuh, urang arinit deui.
udah lila teuing cicing dia cek si encang bari terus ngaleos ninggalkeun si Radia kapaksa si Radia ge nuturkeun tapi harita mah duanana teu lalumpat leumpang bae meningaleng hoy kawan tu jalan nanjak jeung rembek ku kakayon si Radia jeung si encang laleumpangna kalayan salse duanana nanyak nuturkeun tapak Mama Sutara jeung Malati Bodas anu kaciri liding keneh lobadahan leutik anu parites urut kadupak beuki lila anu lumampah beuki jauh tapi nuduaan mah teu bisa ngudag Malati Bodas sabab ukur disusul ku leumpang biasa bae sanggeus rada lila gorobas lebahkeun si Radia aya nu ngagorobas kebeg si Radia jeung si encang pating rarenyang terus si Radia heula leumpangna pok si Radia ngomong lalauna cang aya nu ngagorobas euy buah-buah maung nya euy wah lain maung kitu mah sabab ceuk aki dewek oge mau mah terang ngagorobas paling oge bagong sama tah bisa dari mending gorobasan yuk urang naik Radia bisi bagong deh euy cilaka cek si encang bari gajeleng luncat kana tangkal kain upang dekeutna tarekel naik meniti buburannya da sieuneun ku bagong teh itu si encang piraku sieun ku bagong euy apan ilain teh jawara gagah piraku rek elek ku bagong cek si Radia bari nyerenge semua terus tanggah neteup ka sincang geus aya dina tangkal kai sincang diuk dina dahan bari neteup ka handap baru baca tuh Radia ayo geura naik sia tu aya mau rek ngarontok ka maneh cek sincang bari nunjuk ka palebah datangna sora barang ngadenge caritaan sincang gajelang si Radia luncat kana tangkal kai tarekel naik meningan sagurawil siga monyet we terus diuk dina dahan kai dijireun sincang mana mau teh dewek mun geus asa paeh heuh ieu bujur mun dikokompodan da sieun ari kumaha euy hoyam dikerekebna dewek malah ayo supaya mun teu naon eta pala bari kerekebna da nyeri modon cek si Radia bari luak liuk ari sincang nyek seri leutik pok ngajawab oh mau nama ting di mana euy nganu jelas mah memang aya ayeuna teh geus loba carita tuh tempokeun di lebak tuh aya wayag-wayagan tuh nah itu teh manusia atawa satu leuweung mana cang cek si Radia bari euleug itu handapeun tangkal ti hujan kita boga mata teh kumaha mah teu digunakeun atuh jawab si encang bari nunjuk ka lebak ku si Radia diteuteub kalayan taliti barang breh teh para mitra gebeg si Radia ngagebeg bakat ku leuwas pok nyarita ka sincang manusia geuning cang itu meunjang badag lu kudu ngajabring siga juri kumis rogok meni bala gado buluan jiga janggot eme sahanya euy nah di leuweung bet aya manusia kitu mana euy si lain masuk ka mana wae nyarita teh itu tuh piraku kumaha teh ka tempo lolong maneh mah atuh cek si Radia bari tutunjuk curug meni ngacir-ngacir wae itu manehna nanya ka dieu saha manehna teh nya kumaha ieu urang Radia euy cek si encang bari ngareret ka si Radia nu harita keur melong ka eta jalma tuh ingat tuh tapi suganda aya milik sarunya ho manehna bakal ngaliwat ka dieu urang cicing we di dieu jawab si Radia bari mureleng kanu keur nanyak ti lebah ngadeuketan ka eta tempat si Radia jeung sincang beuki lila para mitra sadaya beuki deukeut atuh malah mah dadegan katut keuretan beungeutna kaciri para mitra beuki jelas barang breh tetela manehna teh Citrasena nu keur lumampah rek nyusul supala renghap Citrasena ngarahuh narik napas panjang tapi lempang namah tetep jongjon estu teu luak lieu da hayang buru-buru tepung jeung supala sehingga nama Citrasena jeung Mama Sutara katut Malati Bodas teh satujuan pada rek ngajugjug ka tempat nani kalingking ngan ari Citrasena teu lumpat lempang biasa bae da geus ngarasa aman nya soteh lumpat tadi dina mangsana kabur ti Malati Bodas teu lila antara nasrog Citrasena ka handapeun tangkal kai anu ditaekan ku si Radia jeung si encang barang breh Citrasena rada ngarenyag sabab didinya loba tapak reg Citrasena ngarandeg terus wah liuk neangan ditapak pok ngomong sorangan oi nah bet loba tapaknya na manusia mana nu geus luntalan tok dieu waduh bahaya yeuh tangtu aya nyusul ka aing sigana urang Cilayung muda ka aing buru-buru kabur yeuh cik
Citrasena bari berengbeng lumpat meningan sajorelat. Telila las teka tempo deui ku si Radia jeung ku si Encang. Citrasena geus jauh ninggalkeun eta patempatan. Waduh jelema gagah euy. Itu lumpat meningan sajorelat gerakan sarua jeung mama guru. Tetela di tempat ieu teh jelema Jawa raga-raga. Kumaha urang Cang euy? Cek si Radia bari ngareret ka si Encang. Pok nu ditanya ngajawab. Ya urang turun atuh urang susul kuduaan asa teh manusia teh nya. Yo urang turun Radia. Cek si Encang bari gurawil muntang kana dahan kai. Sorosod tlek nincak lemah terus dituturkeun ku si Radia. Delila duana geus araya dihandap. Ayo atuh Cang ulah dilila-lila euy bisi jauh manten. Cek si Radia bari indit pangheulana. Tuluy dituturkeun ku si Encang duana ngagardi nuturkeun tapak Citrasena. Maksudna mah rek mudag tapi ngan ukur disusul ku leumpang biasa. Duana laleumpang kalayan salse dijajabkeun ku sora manuk-manuk nu recet di sarada. Muni reang mata kuaas nu leumpang jongjon muru katongo saja jalan teu aya nu nyarita. Urang caturkeun deui Mama Sutara jeung Malati Bodas. Duanana pating berengbeng lalumpatan meni jojorelatan. Beuki lila beuki jauh jeung si Radia katut si Encang. Sanggeus rada lila reg Malati Bodas ngarandeg heula terus ngareret ka Mama Sutara nu harita geus eueun. Ama, kaguhan ini kalingging tetebih keneh. Nanging ulah waka ngabujeng ka ditu ama, langgung saya urang milari heula we ka pali ditu tu. Cek Malati Bodas bari nunjuk ka hiji tempat. Ya deh kitu ge anak king. Ama marek nurut we kana kapala hidup. Pokona mah asal jang banara kasusul we. Ayo tuh urang ngabujeng ka ditu anak king. Jawab Mama Sutara bari ngarahu. Mangga ama, Malati Bodas ngajawab deui. Bari terus maju dituturkeun ku Mama Sutara. Tapi kakara ge sawatara lengkah corelat kurubas tinu rada anggang ayen lumpat. Reg Malati Bodas ngaraneg kitu deui Mama Sutara bilu eureun. Aya naon Malati? Nah, buat ngaraneg geuninganan. Mama Sutara nanya ka Malati Bodas. Ditanya teh ngajawab kalah kanunjuk kanu keur lumpat. Atuh ret ku Mama Sutara direret. Barang breh tetela aya nu keur lumpat. Pok Mama Sutara nyarita. Waduh, aya nu lumpat ning Malati. Sahanya manehna teh? Sigana nu maling Mang Samdi ama, itu tuh dalares ama. Manehna nu maling Mang Samdi. Jigana mah nu maling Kang Banara sami sareng manehanana. Moal burung batur manehanana nu maling teh. Kumaha upami parantos kieu ama? Cek Malati Bodas bari neuteup ka Mama Sutara. Radian teu payu urang pegat pijalaneunana sarta urang tewak sakalian. Keun ku ama urang jangkalak. Hayu tuturkeun ama. Mangga ama abdi bade ngiringan we kumaha ama? Geus kitu mah belesat. Mama Sutara luncat menilepas naker tuluy dituturkeun ku Malati Bodas. Duanana megat pijalaneun anu keur lumpat teh. Nu anu tayalian Iwati Citrasena reg duanana areureun bari mureleng kanu keur lumpat. Delila srog Citrasena nepi ka pelebah Mama Sutara, gebeg Citrasena ngagebeg bakat ku leuwas. Reg lumpatna eureun heula, terus mureleng ka Mama Sutara jeung ka Malati Bodas. Haha, saha anjeun ha? Halik nyingkah. Mentung ngagokan kana lalampahan kaula. Lamun teu nurut, hati-hati sia, dibabad da ku aing. Hayu nyingkah. Cek Citrasena bari mureleng kanu duaan. Cakakak Mama Sutara gumujeng bakat ku bunga. Geus bisa tepung jeung musuh anu geus ngiwat ka Samdi. Sakumaha ceuk katerangan ti Malati Bodas anu memang keur diteangan. Nanaon anjeun make ditanyingkah ka kami sagala rupa. Kami ge boga hak pikeun megatan ka anjeun sabab anjeun teh jelema jahat anu geus kumawani maling Banara. Ayo geura pasrahkeun ka kami dikamanakeun jang Banara. Cik Mama Sutara bari muncereng. Puring Citrasena nafsu huntuna katara kekerot nahan amarah. Sabab memang teu rumasa manehna mah dan dipaling ku Citrasena mah Samdi. Oi, nah anjeun bet gagabah teh ngabacot ha? Saha nu maling si Banara? Aing teu wawuh acan. Alik sia nyigah. Kami mah moal nyingkah kajaba lamun bari mawa Banara. Jawab Mama Sutara bari maju salengkah. Soca melotot ka Citrasena. Bangsat sia.
Aing mah teu ngasusi Banara deuleu. Teangan aku anjeun sorangan. Oke jeung nanyakeun ka aing segala rupa sia. Citrasena tetap mungkir. Tapi ari dina hatena mah memang ngaku sabab da nya pisan nu maling Banara teh batur manehna keneh. Geus teu kudu loba bacot. Lamun kitu mah anjeun derek dicangkala ku kami pikeun ngabuktikeun di mana aya Jang Banara. Hayo malik sia eta kokod rek diborogod ku kami. Kami mah geus teu hayang loba carita sabab teu aya deui nu maling Jang Banara kajabat ti sia. Mama Sutara jadi hudang amarahna sabab Citrasena tetap mungkir. Samemeh Citrasena nyarita deui, srog Malati Bodas maju salengkah pok milu nyarita bari molotot ka Citrasena. Bangsat, kunaon sia tebat miuni hayam lisung deuleu? Sakitu jangkung badag teh eleh kubikang. Hayo sia urang teruskeun tarung jeung aing. Aing macan ngaku eleh tadi oge. Ceuk Malati Bodas bari ngagilirkeun perah bedog. Ngaso heula ngaso. Para mitra nu mulia ningali Malati Bodas ngagilirkeun perah bedog. Cakakak teh Citrasena harita teh seuri meningagakak. Nanaonan anjeun makin ditanyingkah ka kami segala rupa, ha? Aduh, kalakuan sia. Aduh, bangsa teh. Cecelah sakitu geus rek modar teh. Masih kene galak. Lalaki na nyingkah ka aing mu awewena. Galak kabong awewe pinter ngomong sia. Rasakeun ye. Cek Citrasena heat narajang ka Malati Bodas. Peureuk nyuruwuk rek narajang kana irung Malati Bodas. Cilak Malati Bodas ngagiwarkeun sirah. Bari mapag peureuk musuh. Siukep pigeulang Citrasena ditewak. Srog Citrasena maju salengkah bari nilepkeun leungeunna. Sikuna hampir ngabadug kana palipisan Malati Bodas. Tapi gancang Malati Bodas mundur salengkah bari ngarobahkeun kuda-kudana. Dibarengan ku ngagiwarkeun sirah, plos siku Citrasena milepas. Tapi teu kanyahoan suku katuhu Citrasena ngosed suku kuda-kuda Malati Bodas. Srod hiuk dek kaleong Malati Bodas ngabangkieun plak bujurna ti beubeut. Eta mah para mitra. Seak dampal suku Citrasena rek ngabadu gaduh Malati Bodas. Tapi hiuk Mama Sutara ngirimkeun panarajangna. Peureuk anu buleud derek meupeuh pepeuteyan Citrasena. Kapaksa Citrasena teu tulus narajang Malati Bodas. Cek suku nincak kana lemah bari ngakiwarkeun leungeun plos panarajang Sutara ngeplos. Cilang Citrasena kagigir pok nyarita ka Mama Sutara. Bonga-bongohan sia wani mah, hayo maju. Urang rebutan umur begalan nyawa jeung aing, na dikira-kira aing direksieun deuleu. Memang benar, pilawaneun anjeun malain budak awewe, tapi ieu nu bakal nyangkalak sia deuleu. Jawab Mama Sutara bari nepakan dada. Adat jawarana dina mangsa keur ngora tembong deui. Sabab ngarasa gemes ka Citrasena nu geus kumawani ngahina basa ka manehanana. Ya dilah, ayo urang tarung patutunggalan jeung aing sia, geura tadah ieu. Cek Citrasena surudut peureuk katuhuna meni nyuruwuh kana dada Sutara tapi siuplak ditepak ti gigir ku Mama Sutara. Lep peureuk Citrasena ditarik deui. Srog sukuna maju salengkah dibarengan ku leungeun kenca nyodok hulu angen. Gila pros teu keuna kana sasaran sabab Mama Sutara gesit micen serangan. Bareng jeung kitu seak suku katuhu Mama Sutara najong tuur Citrasena. Tapi gilak para mitra berak Citrasena deku rek ngarampid suku Mama Sutara. Cileng Mama Sutara luncat ka tukang, leungeun Citrasena newak angin, cung Citrasena nangtung deui tuluy masang kuda-kuda. Oi, kok bal sia kurang ajar? Tapi ulah waka bunga sia, eta mah ulin barudak lembut deuleu. Pamainan kolot mangan can bijil, cek Citrasena bari ngageblig bangun berat. Gerakan geus dieusi ku tanaga jero. Malah bulu-buluna ampir narangtung bakat ku pinuh ku tanaga. Ulah loba carita, sok geura kaluarkeun sapoe ka kawasa pangawasa anjeun teh. Nah dikira kami reksieun, moal mundur kami mah baraya, sok geura maju deui. Jawab Mama Sutara bari tetep tenang. Panon kalayan taliti ngawaskeun gerak-gerak ngalawan.
Telida pling Citrasena nenjrak bumi, surudut pereup atuh ditotongkeun kana dada Mama Sutara. Gerakan rada laman tapi ngandung tanaga nu rongkah. Srod Mama Sutara ngarobah kuda-kudana rada digeserkeun ka gijir saeutik dibarengan ku ngababukeun pigeulangna kana pepeuteyan Citrasena. Hiuk keduk peladung keluar haseup tipis. Citrasena nahan napas sabab tetela tanaga Mama Sutara lain lumayan rongkahna. Jajantung karasa dagdi dumpok Citrasena ngomong jroning hate. Edan, tanaga gede pisan, aing kudu hati-hati. Saha ieu ngarananya? Cing urang mana di manehna teh? Gerentas hate Citrasena bari mureleng kana beungeut Mama Sutara. Geus kitu heat pereup dikepangkeun ti kencaka katuhu nu di arah puhu ceuli Mama Sutara. Tapi hiuk peladung dua pigeulang nu diadu teh ngaluarkeun haseup ipis. Citrasena rada muringis tapi teu ponok pangharepan. Leungeun katuhu dipapageun ka handap rek nyabet bitis. Tapi srog kuda-kuda Mama Sutara dirobah bari nadah serangan musuh. Hiuk keduk dua pigeulang diadu deui. Cileng Citrasena mundur salengkah. Sabab geus yakin teu kuat ngadu tanaga kitu mah. Srog Citrasena masang deui kuda-kuda. Kerep dua leungeun dirapetkeun jeung dada. Rakatak musirkeun tanaga dina dua pereupna. Geus kitu mah gajeleng luncat narajang ka Mama Sutara bari ngagero. Siat rasakeun sia bangsat. Celepung awak Citrasena luncat meninga jaul. Dua suku nilep meuni rapet jeung bujurna. Hari pereup geus siap rek nyerang tarang Mama Sutara. Srog Mama Sutara maju salengkah bari malangkeun leungeun katuhu luhureun tarangna. Bari dibarengan ku musirkeun tanaga nu rongkah, pada saat keduk dua pereup Citrasena ditadah ku leungeun katuhu. Bareng jeung kitu suku Citrasena nojer kana dada Mama Sutara. Tapi brek leungeun katuhu anu tadi dipalangkeun hareupeun tarangna dipake motong serangan suku Citrasena. Keduk juradit Citrasena ragrag meninga gedebut. Dua leungeun jeung dua suku meningan sakilat dibabad ku leungeun Mama Sutara. Eta kajadian lumangsung ka cida gancangna. Suku Mama Sutara ngablesak nepi kana memuncangan tapi ari Citrasena kaluar getih kentol tina bibirna. Mana kagagahan anjeun teh baraya nu diagul-agulkeun teh. Anu sakitu we nu dipake somong teh. Hayo maju deui, cek Mama Sutara bari nyabut dua suku anu nyeblok kana taneuh. Ari Citrasena jung nangtung sakitu tas kibebeut masih keneh kereng jeung gagah pok ngajawab ke kerot bangun gemes. Mandong kagul sia. Memang aing geus bisa ngukur kana kekuatan anjeun. Jeung geus bisa neguh kana kekuatan diri anjeun. Kami rumah saeleh ku tanaga mah. Hayu urang teruskeun deui. Kami can ngaku eleh lamun can ngagoler jadi banusan deuleu. Citrasena nafsu ngagugudung ngadadak bijil kabeh adat naga Suni masih keneh napel dina dirina. Bubuhan turunan jago anu kahot tangtu moal nyerah kitu bae kana kagagahan musuh. Sok atuh da kami ge da geus siap pikeun ada serangan anjeun mah. Ulah salempang da moal dipangkaburkeun baraya. Moal burung diladenan kukula oge sok geura maju deui. Mama Sutara oge teu eleh carita tetep tagen nunggu serangan lawan. Ayolah, ayeuna mah geus waktuna ngagunakeun tanaga anu rongkah sia. Harung jeung anjeun teu kudu ngadu jurus, tapi kudu ngadu kekuatan anu teu bisa dianggap enteng deuleu. Cek Citrasena bari srog masang kuda-kuda awak rada didoyongkeun ka hareup. Surudut dua leungeun Citrasena didorongkeun ka hareup. Aya angin meninga guru. Kaluar tina dampal leungeun Citrasena, jeleng Mama Sutara luncat bari ngagero ka Malati bodas. Mundur Malati, hayo nyingka sing jauh. Clek Mama Sutara nincak deui lemah. Srog masang kuda-kuda. Seret rakatak musirkeun celanaga dina dua leungeunna. War, keluar angin panas keluar tina leungeun Mama Sutara. Gelebug sora angin meningga guru. Lantaran keluar ti dua jalma nu sarua gagah sakti mandraguna. Gerung angin puyuh lilimungan tatangkalan ngadadak goyang. Terus ting dorok-dok pareungas tatangkalan teh. Rubadahan kainu rabang ka bawah angin. Seak angin tarik di Citrasena. Seor angin panas di Mama Sutara. Celegur diadu di Jomantara. War, war, war. Sora angin jadi pabuis mata ketir. Tatangkalan loba nu peunggas kalakai pating kalayang katabaku angin puyuh anu terus ngudul kaluhur menipulu. Ieu mah bara mitra deh. Kagok bohong.
dongeng kagok bohong para mitra mangga urang teraskeun. Demi Malati Bodas anu nyaksian kana eta tarung menimuringis bari indit ngajauhan pakalangan tarung. Sakapeung sok nyocokan liang ceuli ku curugna lantaran sora pating jelegur di jomantara mata katorekan. Malati Bodas kakara harita nyaksian tarung dua jago kahot. Aduh geuning kieu ai tarung jarawa kahot. Itu tatangkalan meni goyang kitu, nah bisa kitunya. Kumaha carana eta teh nya? Apa ngan sakadar ngacungkeun dampal leungeun? Ah teteh lah ilmu teh loba, aing kudu leuwih soson-soson dina diajarna. Ngarah bisa ngarti kana perkara nu arame. Cek Malati Bodas ngomong sorangan. Panon teu lesot-lesot neuteub kanu keur tarung. Citrasena jeung Mama Sutara duanana geus marandi kesang. Tina awahing ku tarik-tarikna ngaluarkeun tanaga jero. Atanapi tanaga batin akhirna jeleng Citrasena luncat ka tukang koloyong solonto du nyuung kana taneuh. Tina bibirna ngalei getih kentel semu hideung renghap. Citrasena narik napas panjang terus ngusirkeun sakabeh kakuatan pikeun mulihkeun tanagana anu asa beak. Ludes kaperes ku kakuatan Mama Sutara. Jep para mitra kaayaan ngadadak simpe. Sora angin ngaguruh geus leungit anu tinggal kari pating kalayangna kalakai di jomantara. Nu tadi katiup ku angin puyuh lilimungan. Sedengkeun Mama Sutara ngabedegan nangtung bari neuteub ka Citrasena kesa ngucur di sakujur awakna. Hayo udang deui badaya. Ieu tarung teh ulah kapalang urang beakeun sakabeh kakuatan. Kami mah moal mundur sanajan sasiku, moal ngejat sanajan satunjang beas. Pikeun kami cadu lamun kudu mundur ti pakalangan tarung mah. Cek Mama Sutara bari neuteub ka Citrasena. Nu masih kene nyuuh bari ngararasakeun dadana sesek. Tapi barang ditangtang kitu ku Mama Sutara, korejat Citrasena hudang terus nangtung bari nulak cangkeng pok ngajawab. Kami ge moal mundur. Hayu urang teruskeun deui. Loba keneh kakuatan kami pikeun ngagempur ka anjeun. Cek Citrasena bari narik napas panjang. Terus nginget-nginget jurus anu bisa diandalkeun. Ras inget kana ajaran ti Jawara Gumul. Nyeh Citrasena seuri bari ngomong jeroning hatena. Hehehe, bener. Aing boga hiji jurus nu ampuh nu bisa nyiptakeun gelap jeung guludung. Ajian Yuda Geni kudu sanggup ngarubuhkeun musuh nu tangguh. Awas ieu, rasakeun pamalas aing. Cek kerentas hate Citrasena bari nginget-nginget jurus Yuda Geni, sanggeus inget kabeh nyeh seuri sorangan jiga nu sinting. Harita Mama Sutara ngagak-gak seuri. Kunaon kalaka nyerenge sorangan ha? Hayo gerak-gerak deui, geura maju deui. Kami geus garete hayang tarung jeung anjeun. Cek Mama Sutara bari mureleng ka Citrasena. Hah? Ulah sombong teuing bangsat sia. Sok rasakeun ieu pangawas aing deuleu. Lamun anjeun bisa nadah serangan aing, hartina anjeun bener-bener Jawara gagah. Cek Citrasena bari masang kuda-kuda. Rakatak ngumpulkeun sakabeh kakuatanana. Hiuk-hiuk Citrasena nonjokeun dua peureupna pilih genti. Cerahkan anu disebut hujan silantang teh terus ditarik dari sarta dirapetkeun kana dadana. Geus kitu kero ngagorowok bari nyurudutkeun peureub ka hareup dibarengan ku jurus Yuda Geni. Ciat. Rasakeun sia bangsat. Celegur para mitra dumadakan di dinya aya sora gelap meningantai. Guludung pasusul-susul bumi alam asa eundur. Langit angkeup jigarek hujan mega hideung pating garulung di jomantara. Tapi Mama Sutara teu galideu. Sabab geus apal kana eta jurus pok ngagerentos dina manahna. Jurus Yuda Geni. Nasaha atuh ieu teh make jeung ngagem Yuda Geni segala rupa. Lawan aku kudu balung besi. Awas ya. Cek Mama Sutara bari ngawatek aji balung besi. Dua suku ngajegang para mitra katukang hiji ka hareup hiji awak didoyongkeun ka hareup kalayan dua leungeun disilangkeun hareupeun raraina. Srak rakatak balung besi diwatek jalagur dua tengeulan para mitra nu rongkah diadu di jomantara. Keneger sola gelap meningampar bumi alam asa euneur nempo kaayaan kitu Malati Bodas teu wani deukeut celang luncat ngajauhan pakalangan tarung. Sabab lamun cicing didinya bisa kasabet ku tengeulan dua jago anu keur tarung.
Malum atuh gajah nuker perang jeung gajah sahentena bangsa nu leutik mah kudu bae kacepet atawa kadempet. Malah anu kabur teh lain ngan malati bodas wungkul. Dalah sasatoan anu kabeneran araya didinya oge rabeng lalumpatan. Manuk pating kalayang haliber bajing pating jerit hayam leuweung pating darapang. Nu tarung tetep ragot. Sora pating Cilegur teu eureun-eureun citra sena ngerahkeun sakabeh wawasena. Sagala rupa jurus jeung ajian warisan ti guruna kabeh diketrukeun digunakeun. Warisan ti Nagasuni, warisan ti Jawara Gunul kabeh digunakeun. Kalayan teu make tempo deui, terus disusulkeun teu mampuh anu sarupa disusul ku sarupa kitu jeung kitu, anu akhirna kaaya di dinya jadi rame ku pating Cileger. Pating Cilegur dibarengan ku pating kurilap nakilat kitu deui Mama Sutara. Da puguh lain Jawara anyar sasat muridna si Galapati anu ngagem aji balung lesi anu geus sampurna. Ditambah ku rupa-rupa ilmu anu menang ngeleuman sorangan, puguh dua jago harita teh kapaksa kudu nemongkeun kakuatan sewang-sewangan. Para mitra anu mulia, tunda carita nu keur tarung bebeakan, ayeuna kacaturkeun supala harita teh keur aya di setengahing perjalanan. Bari lempang kalayan tenang bari mayang Banara bareng jeung pating Cilegurna sola gelap jeung gurudug di Jomantara supala meni ngarenyag reng lempang eureun heula terus ngadedengekeun sakabeh sora nu kadenge sanggeus rada lila yakin pisan sora nu tarung. Ai nasaha anu keur tarung sigana meureun Jawara anu atah keneh ieu katara dina Cilegurna sola gelap. Siga-siga nama lain gelap samarangan eta teh akibat benturan dua jurus nu ampuh. Lamun kitu carana aing kudu kadinya heula. Bisi aya hal anu kurang hade, malah mangsa anu nyaho eta teh Citrasena. Ceuk supala bari gek piuk heula. Terus Banara digolerkeun dina taneuh tapi korejat Banara hudang pok nyarita leuleuy pisan. Paman, bade dicana ka mana abdi teh? Sareng dinaha saha jenengan salira teh atuh naon margina maling sim kuring cek Banara bari neuteup seukeut kana beungeut supala. Huleng supala ngahuleng ditanya ku sakitu sopana satadina mah moal wakaloba cumarita jeung Banara sabab kudu dina waktu anu salse jeung tumanina, tapi supala teu tega nemponunanya sakitu sopan tur hormatna. Akhirna pok supala ngajawab kalayan tenang. Saderek Banara, hambura kuring geus kumaha ngiwat ka anjeun, tapi sing percaya kuring teu boga niat jahat, tapi kuring mah ngiwat diri saderek teh pikeun netelakeun hiji perkara nu dianggap samar pikeun kuring mah. Da kitu tujuan kuring teh, omat ulah rek salempang, kuring tanggung jawab kana kasalamatan saderek. Paman, nanging saha atuh jenengan paman teh? Banara nanya bangun panasaran sabab supala teu daek nyebutkeun ngaranna. Wayahna ulah wakana ros ngaran. Engke oge bakal terang saupama geus tepi kana waktuna. Ayeuna mah wayahna sing tarima kana naon-naon anu kajadian demi pikeun katentreman sarerea. Tapi sabalikna kuring hayang yakin pisan. Naha leres saderek teh nu jenengan Banara. Supala malik nanya pok Banara ngajawab kalayan jujur. Leres paman, wasta abdi pun Banara nati mana paman uninga apan abdi teh teu kenal ka paman. Ceuk Banara bari neuteup ka supala. Nyeh supala imut pok ngajawab. Ulah kaget. Nu ngaran Banara mah dina deungeut ieu teh lain ngaran anu aneh. Puluhan kalangan persilatan geus nyaho kana ngaran Banara. Sarta geus pada nyaho kana kajadian tumiba ka saderek, utamana pisan mah ku ayana si Tangkorak Hideung geus kaluar tina kuburanana. Tah perkara eta pisan nu ngajadikeun ngaran saderek jadi sohor. Tapi sing waspada, rupa-rupa bahaya geus ngancam kana diri saderek. Mugi sing iatna lantaran aya sawatara jalma nu ngancam ka saderek, tah kitu sabenerna mah. Malah ku ayana kuring nyiwat saderek oge kulantaran perlu ku katerangan nu pasti. Tapi moal waka ayeuna sabab ayeuna aya keneh nu leuwih penting. Tah dengekeun di Jomantara aya nu pating Cilegur. Cek supala bari nunjuk ka langit.
Leres paman, abdi terang kana eta sora. Nah naon hubungan anak sareng urusan paman? Sora naon teh nu saleresna paman? Cek Banara bangun panasaran. Panon neuteup kasupala Paroman tetep tenang gaya parobahan sanajan aya di pihak musuh. Banara tetep bae kalem. Eta teh sora nu tarung jigana bae dua jago nu keur ijen ngadu jajaten jeung silih gempur ku kakuatan anu rongka. Tah kulantaran kitu hayu ayeuna mah urang ini heula ka ditu engke lamun geus salse kuring rek tumanya deui ka sadrek Banara. Kumaha satuju? Abdi mah teu wantu nolak kasalamatan jiwa abdi gumantung ka paman. Mangga abdi mah sejang ngiringan bae. Jawab Banara kalayan tenang. Nuhun sadrek Banara. Tapi kahade ulah lepat. Kasalamatan jiwa sadrek Banara lain gumantung ka kuring. Tapi Gusti Allah nu nangtukeun sagala rupana. Manusia mah darma ngalakonan jangan sakadar nu jadi cukang lantaran. Hayu ayeuna mah urang miang, cek supala barigap kana awak Banara. Terus dipayang deui jiga tadi. Banara teu wani nolak sabab memang moal kuat lempang jauh. Jeung deui awak karasana leuleus taya tangan pangawasa. Teu lila cileng belesat supala luncat bangun hampang. Terus jujur relatan ngajug-jug ka tempat datangna sora nu pating jelegur. Ari Banara ngomong sajeroning hatena. Waduh, rek dibawa ka mana atuh aing teh? Tapi aing yakin jalma ieu mah lain jalma jahat. Sabab beda dina caritaanana. Ngan hanya kal manehna kumaha wani nyuri ka aing. Nu hartina bakal nyilakakeun kana dirina. Komo lamun kapangih ku Paman Saron. Tapi rek di Bandungan we kahayangna. Nah rekum dikumahakeun aing teh. Cek gerentes hate Banara bari ngahep-hep di bawah luluncatan ku supala. Beuki lila sora pating jelegur beuki tarik kadengena malah geus karasa ting jelengeng kana ceuli mata katorekan. Banara rada muringis sola gelap jeung guludug mampuh ngegeterkeun eusi dadana. Pok Banara nyarita ka supala. Paman, eta sora mata katorekan abdi mah teu kuat ngadengekeunana. Da karasana mun asa eungap ku abdi mah paman. Aduh. Abdi mah hariwang paman. Paman hariwang. Kumaha pamilireun heula paman? Banara para mitra ruas sok sieun pangaruh sora nu pating jelegur matak nyilakakeun kana dirina. Sabab awak Banara keur lemah pisan. Reng supala eureun heula lumpatna terus ngareret ka Banara bari ngajawab. Nyata ya halanganana sadrek Banara hayu urang eureun heula. Sabab memang lain lawaneun eta sora teh. Jalma nu lemah moal kuat terus-terusan ngadenge eta sora. Sigana mah geus deukeut pisan ieu teh. Cek supala bari tuluy nuna Banara kana luhureun jukut anu kandel. Gek Banara diu geus kitu pok nyarita deui. Paman, awak abdi lemah, teu boga tanaga. Abdi teu sanggup ngadenge eta sora. Sirah kuring karasana lieur upama tiasa mah abdi mah kantunkeun we di dieu mangga bae paman mah geura angkat ka tempat anu nuju tarung. Banara ngajukeun usul lantaran salempang sok sieun dirina cilaka alatan ku sora anu pating jelegur sabab lain sora gelap anu biasa. Huleng supala ngahuleng baka tingku bingung lantaran ngarasa melang ari kudu ninggalkeun Banara sosoranganan mah da puguh aya dina ancaman bahaya. Bisi diserang ku sato galak atawa memang bisi aya jelema anu jahat. Tapi lamun dibawa sarua jeung matak bahayana sabab bakal leuwih ruksak. Pangaruh anu keur tarung bakal ngarieutkeun kana sirah Banara lantaran sora-sora nu pating jelegur matak bahaya. Akhirna pok supala ngajawab. Saderek Banara, pikeun kuring sarua beratna. Lamun saderek ditinggalkeun di dieu jelas matak bahaya. Bisi aya sato galak atawa bisi aya jalma jahat. Atuh lamun dibawa ka pakalangan tarung sarua matak bahaya. Sabab pangaruh nu keur tarung kacida rongkahna. Duanana jelas matak bahaya. Tapi lamun kuring teu kaditu bisi aya bancang pakebu. Utamana pisan mah bisi batur kuring mangih bahaya. Tah kulantaran kitu ayeuna mah kapaksa kuring rek tega ninggalkeun saderek di dieu.
Tapi supaya aman teu diganggu ku sato galak, saderek Banara bakal ditulak di luhureun tangkal kai. Tuh kebenaran aya tangkal nu hade. Mangga paman abdi mah ngiringan, pokona abdi mah asal salamet we. Nuhun. Ayo urang naik ka luhureun dahan kai anu aman, supaya harita keneh ngarabu deui Banara. Kajeleng flek nincak dahan kai anu luhurna kira-kira 3 meter. Mendingan sakali luncat bangun hampang, Banara menikerung bakat ku kaget sarta muji kasupala dina hatena mah. Tapi teu loba carita, cicing bae nurutkeun ka hayang supala. Pok supala nyarita deui ka Banara. Tah, di dieu mah aman saderek Banara. Kabeneran dahan kai gede pikeun nambahan keamanan. Awak saderek rek ditalian kana dahan. Punten nya. Cek supala bari ngadieukeun Banara dina dahan kai. Tuluy harita ngaluarkeun tamang tina cangkengna, antara tinggalin unggal ilit ge supala mah teu weleh sadia. Kuriwal supala nalian awak Banara kana dahan kai, tapi ditalian kalayan ati-ati jeung anu sakira aman, moal matak eungap tapi matak aman. Ari Banara teu loba carita, cicing bae nurut kana kahayang supala. Sanggeus beres pok supala nyarita. Beres sigana mah aman moal matak ragrag, jeung moal matak diganggu ku satu leuweung, sabab di dieu loba maung tutul. Baik daguan di dieu kuring rek ngajorag heula nu keur tarung. Bisi matak bahaya lantaran sakur kajahatan kudu dicegah. Sangkan ulah loba teuing getih manusia nu bahe teu pugu-pugu. Cek supala bari kalayang ngaragrageun awakna ka handap, siga ngoleang kawas barang hampang, tlek nincak lemah kalayan teu aya sora-sorana acan, lir kapas anu ragrag kana jujukutan. Banara meningarahuh narik napas panjang, sakabeh kalakuan supala katempo kalayan jelas. Pelesat les supala lumpat ngajauhan di eta tempat, henteu ngarewet deui ka Banara. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, harita Banara tuluy nyarita, wah hebat. Memang lain jalma samarangan siga nama. Nah saha atuh ngarananya, jeung deui naon sababna manehna bet babarengan jeung Nini Kalingking. Nya jigana manehna nyaho kana ngaran aing ti Nini Kalingking. Sabenerna manehna jelema bager, tapi kapangaruhan ku Nini Kalingking. Nya moal salah tangtun kurang ajarna teh Nini Kalingking. Awas ya Kalingking, bila tunggu ieu pangwalesan ti diri aing. Banara akhirna jadi ngancam ka Nini Kalingking. Jep kaayaan dirinya sepi jempling malah manuk-manuk ge jiga nu sungkan nyoara. Jarempe bae kawas nu keur katarajang gering, nu kadenge ngan pating jelegurna sorang nu tarung estu matak namahan keung pikeun Banara. Waduh, tetela eta sora nu tarung jawara gagah sigana mah. Beuki loba pangalaman aing horeng dina kalangan persilatan teh loba nu aneh. Loba nu teu kaharti ku akal. Paingan atuh. Baheula abah nyarek diajar kana silat sigana mah bisi aing tigebrus kana kajahatan. Sabab lamun diri geus ngarasa kuat jeung gagah bakal timbul nafsu serakah. Anu saterusna bakal ngabuahkeun tekad anu jahat, pikeun ngawasa jeung ngalinis ka batur. Tapi memang sacara teu langsung aing geus ngagebruskeun kana ieu pasualan. Naon-naon anu keur kajadian aing pisan anu jadi sasaran. Manakomo dayeuna mah aing geus ngahiji jeung Paman Saron, hiji jawara kawakan geus gede pangaruhna. Bakal rame lalakon teh kitu. Nah aing bakal sanggup nyang hareupanana. Naon anu bakal tumiba ka diri aing? Kumaha lamun kanyahoan wesi kuning ku batur? Pibajeun wungkul terkadang matak ngancam kana jiwa aing. Untung jalma nu bieu teu nyahoeun kana lambang titipan ti Paman Saron. Cek Banara ngomong sorangan barang inget kana lambang kapamimpinan. Kebag Banara ngarenyag sok sieun murag di jalan.
tuluy disasar kulengeun katuhu tetela aya keneh jelap dina cangkeng katuruban ku baju. Alhamdulillah aya keneh. Mudah-mudahan we teu mababahaya ka diri aing. Mangka ningkeur aya dina kaayaan kieu. Nasib. Nah, atuh bet kudu ngalaman kieu. Kumaha ari emak di lembur. Palang siang emak teh katalangsara. Sabab eueuh nu mantuan ngalasuluh. Eueuh anu mantuan yang cai ka sawah. Hampura emak doakeun abdi sing salamet. Sarta sing bisa mulang deui ka lembur kalayan mawa kabagjaan. Abdi geges hono ka emak geus hayang nincak deui lembur Ciloar. Akhirna lengbana ngalamun bari jeung ngecelakeun cai mata inget kana mangsa anu geus kaliwat. Inget ka inungna, inget ka Bah Imung anu jadi bapana anu parantos teu aya di kieuna. Inget ka lembur matuh Banjar Karang Pamidangan Ciloar tempat manehna digedekeun. Jeung inget kana sakabeh kajadian anu geus kaalaman. Renghap banara narik napas panjang. Ngarasa kagagas jeung nalangsa ari ras inget kana nasibna. Komo barang manehna sadar kana dirina anu keur nanangan gering, turta dina kaayaan bahaya. Awak diringkus jeung dahan kai, jiwa can puguh salamet, rupa-rupa bahaya ngancam ka dirina. Atuh para mitra, tapi tetep pikeun banara boga tekad. Boga kayakinan yen si tangkorak hideung teh bakal neangan ubarna. Para mitra sadaya, tuna heula kaayaan banara nu keur aya dina dahan kai. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaeta si Radia jeung si Encang anu keur laleumpang bangun salse mapai-mapai tonggong gunung anu nanjak jeung tarahal loba batuan. Maksudna mah duanana ogrek nyusul ka Mamah Sutara jeung ka Malati Bodas nu geus jauh ningalkeun manehanana. Waduh, tetela jauh pisan euy ketinggalan nyeureun teh yo. Mun kitu mah atuh lalumpat teh garancang pisan nya da meuni teu kasusul euy. Encang, cek si Radia bari ngareret ka si Encang. Kesang dina beungeutna meuni geus juuk, ambakan renghap ranjung bakat ku capek. Kitu deui si Encang manehna geus mandi kesang kawantu kaayaan beuki beurang. Panon poe geus luhur pisan pok si Encang ngajawab. Alah bener euy. Barisaan batu melumpat teh nya meuni peting belesat kitu siga kilat. Nari urang meuni boyotnya. Dipaksakeun teh kalah ka nyeri bebajeg ye. Dada eungap ambekan hos-hosan. Ah teteh lah kudu diajar deui urang Radia. Sokeun euy capek dewek mah. Ayo atuh da sarua we da dewek lah. Capek yo bitis meuni geus asa pegel, awak asa pasiksa. Jeung lapar lah. Eueuh kejo nya, ceuk si Radia bari brak diuk satengah ngebeutkeun maneh. Ari silaing rek aya kejo ti mana ari di dieu? Tuh daun hejo hakaneun mah Radia. Da sapi ge nya tuna jukut. Teu burung jag-jag we sapi oge, piraku urang teu jag-jag. Cek si Encang bari nunjuk kana dang-daunan. Nu teu jauh ti dinya ret si Radia ngareret kanu ditunjuk ku si Encang. Barang breh haok si Radia nyentak. Naon si Encang? Piraku dewek kudu ngahakan anu kitu patut? Atuh modar dewek teh euy, silaing mangan hayang ngagubruskeun wae ka babaturan teh. Bebeja lapar kalah ka dieu tah modar. Ih, nama kayak nyerita gitu, si Encang muncereng. Tempoan atuh bener. Apa teh daun pulus? Sabalahan sia. Daun pulus ya gejul. Meureun modar aing teh ngahakan daun pulus mah. Cek si Radia bari mureleng ka si Encang atuh cakakak si Encang seuri. Daun pulus teh euy. Hampura we atuh lah. Sugan teh lain daun pulus euy, sabab rupana jiga herang guguri lapan. Pantas teh ngeunah ari nu kitu mah nya. Lamun eta teu ngeunah dihakan aku kudu ngadahar naon atuh da sarua dewek lapar. Lamun maneh lapar hayu urang kaleuleupang deui, sugan we aya buah kupa atawa nang kaleuweung atawa buah saninten. Naon we lah atuh pokona mah asal ngeunah we dihakan mah, cek si Radia. Bari jung nangtung maksudna marek maju, atuh jung si Encang nangtung bari pok nyarita bangun giat naker. Bener lah. Nama tuh katongo tuh, sugan manggih ke dang-daunan. Nungguin di dahar lah, aya jotang atuh. Atawa naon lah, bangsa bongborosan. Atuh bubuahan matak seueuh we kana beuteung pokona mah.
Geus kitu mah para mitra braduanana arinit deui nanyak mapai jalan rada caam anu teu loba kakayona. Beuki lila beuki katongoh malah mah akhirna tepi kanu rada datar, palebah dinya tatangkalan mimiti kerep deui jeung loba nu jarangkung gede. Si Radia jeung si Encang pating polohok nempoan kaayaan di dinya. Susuganan aya buah kaya anu bisa didahar. Atu lempang teh jadi teu jongjon, malah mah jadi teu puguh tujuan. Kalayang koloyong kamana bae, nu akhirna mengpar tina tujuan utama, samar kana bisa tepung jeung guruna, dabungan lempang teu jongjon. Kadorong ku beuteung anu lapar, sanggeus meunang kira-kira setengah jam pok si Radia nanya ka si Encang. Cang, naon dia? Udah milik itu tempoe tengkal nangka. Aduh, mau kali meuli leubeut kitunya. Ayo urang ka ditu Cang euy, geus lapar pisan dewek ieu. Cek si Radia bari nunjuk kana tangkal nangka. Anu memang teu jauh ti dinya, pok si Encang ngajawab, "Hayulah, bener euy lah. Urang teh aya keneh umurnya ku pangeran di pasian rejeki ieu. Pokona main pikeun nyambung nyawa." Bisa barang dahar ayeuna urang teh ieu. Harita keneh si Encang lempang deui ngajugjug kana tangkal nangka. Dituturkeun ku si Radia tekung silila srog duanana terpi kana tangkal nangka. Tuluy duanana nyarabut bedog terus nakola nangka ku bedog milihan anu sakira asak lantaran kabeneran nangka teh haranap. Menirimil dina tangkalna. Pluk si Radia manggih nangka nu rada asak. Hiuk plas nangka ditigas. Plug rag-rag ka handap mendingan gedebut. Asak euy beda sorana ge euy. Sorana ge nu ngageblug ge mah yeuh. Aya paribasa siga nangka asak murag. Itu tanda nangka asak euy. Hiuk beras nangka dibelah ku si Radia. Breh meuni tetela geus koneng turu seungit. Cakakak si Radia seuri. Iya. Bener asak euy. Geuna sigana mancang lah. Aduh, cek si Radia bari deker ngadahara nangka ari si Encang nu ditatadikeun nakola nangka gancang nyampeurkeun bari nyarita. Asaknya Radia cik dewek ngasana euy, cek si Encang bari diuk. Tapi kerawak nangka di pangku ku si Radia berengbeng di bawah lumpat bari ngomong semongosom. Ngalah deui sia Encang. Ayo bogen aing sudah. Cek si Radia bari terus nyibrit lumpat sieun di soro. Bu tetela si Gejul. Gejul teh si Radia awas ya, da ingin sia da moal burung manggih masak deuleu. Tuh di luhur loba keneh piliheun. Cek si Encang bari terekel naik kana nangka terus unggah nangka dipapai hiji-hiji ditepakan ku dampaleungeuna sanggeus aya genepna nu ditepakan pluk aya nu asak nyeh si Encang seuri. Manggih aing lah. Kaning leuwih gede ye nangkana ieu mah ye. Aduh jeung leuwih asak. Rek dibibita sia ku aing lah sekalian rek ngaladua. Cek si Encang bari plas nangka ditigas gagangna. Kalayang glug nangka ragrag sorosod si Encang turun. Hiuk beres nangka dikadek meuni sapat jadi dua. Breh eusina tetela geus asak deker si Encang ngadahar nangka saseubeuna. Sanggeus wareg pisan sapotong dijingjing dibawa ka si Radia. Malah mah hiji deui anu gede ngancan dipariksa teuing asak teuing acan. Gandeang si Encang lempang bangun salse beuteungna buru teu pinuh punangka. Ngaso. Para mitra kaum dangu, di kajauhan katempo si Radia keur nyaleuhak ngadahara nangka. Beuteung geus burayut bibir lamungir tapi can waka eureun ngagerwas ngadahara nangka. Sok lebok kabeh Radia. Ke beuteung siapin bitu segera nangka. Tu tempo nu aing meuni sadua-dua ye. Terus beak sapotong moal dibere sia lamun menta ka aing. Cik si Encang bari ngacungkeun nangka terus ngaleos ngajauhan si Radia. Nuker ngadahar nangka mah diliwat bae bungkul nyeh si Radia seuri tapi teu nyarita. Sanggeus seubeuh barang dahar gegag si Radia lempang bangun berat nuturkeun ka si Encang. Beuki lila duanana beuki jauh tangkal nangka duanana ayeuna mah teu ribut nyaritakeun lapar. Jadi beuki lila beuki jauh ti tangkal nangka.
lantaran geus heueuh ngadahar nangka barang anyog ka hiji tempat reg sincang geureun terus molohok ka hareup bangun kaget tarang katara meni kerung si Radia kaget poknanya bari Noel naon cang beureun nangka maneh mata kula seraka ari barang hakan detak itu buktina tah itu beuteung meni kemung kitu tuh cek si Radia bari pluk-pluk nepangat beuteung si Incang. Ya dog si Radia aing malin beureun nangka deleutu dihareup aing ngagebur hurung siga katubiri rupananya. Aduh meni lucu euy naon teh nya boboh jimat ngapung euy mana can mana masuk ngalinur ai sagala-gala teh cek si Radia bari euleug panon neuteub kana tempat nu ditunjuk ku si Incang. Itu piraku teu katempo bilong pisan maneh mah bilong sia teh waduh alah ulu nya euy naonnya ulu meni hurung ngempur kitu eta cahayana lir emas permata wah pilih gede euy hayu urang teh Cang bisi ku batur manten ke cek si Radia bari rek lumpat tapi gep pigelang si Radia ditewak ku si Incang. Sabar dia itu di leuweung apaan kumaneh geus karasa di leuweung ieu loba nu aneh kamari oge urang teh sinakar kiara nu tadina jiga di imah teh nu matak sing hati-hati bisi nganagara siluman ieu teh ulah sok sologo toh hirup teh euy cek si Incang bari neuteub kana cahaya nu ngempur hurung reg si Radia ngarandag deui malah mamundur salengkah pok nyarita. Waduh bener euy bener caritaan maneh teh euy kumasa dewek teh dasak ting pikiran lah lain asak nu kitu mah atuh sasar ngaranna belegum sia mah si Incang nyentak semu keheul oh kitu maksud dewek oge nyampura we tu euy da eta mah salah letah dari ketina hatena mah asli sarua jeung ucapan maneh tapi rek kumaha ayeuna euy piraku ari rek ditinggalkeun mah itu tuh lebar isi jimat kadugalan apaan lebar lamun teu kapimilih ku urang teh dua urang teh yuk Cang cek si Radia bangun penasaran. Hayu atuh piulah sorogoto bisi ngatak cilaka sok lalaunan lempangna jawab si Incang bari terus ngalengkah kalayan hati-hati dituturkeun ku si Radia. Ari nangka teu tinggalkeun di jingjing ku si Incang duanana laleumpang ngadeuketan cahaya anu ngempur. Si Radia jeung si Incang kacida ngarasa kagetna lantaran geus manggih deui anu aneh duanana geus hayang nyaho kana eta cahaya. Kelila para mitra srog anyog kapalabah datangna cahaya tadi reg si Incang jeung si Radia areureun terus rarat-reret nempoan kaayaan didinya tapi teu aya nu aneh nu katempongan saukur tatangkalan jeung batu paling-paling aya bajing jeung manuk anu pating araclog dina dahan kai. Geuning buahna naon euy nya ka mana cahaya teh nya mata kaget jeung heran ieu mah palang siang cahaya siluman euy Cang cek si Radia bari ngareret ka si Incang anu sarua keurarat reret tuh ingatuna ka mana nya da yakin palebah dieu tadi teh ayeuna bet jadi eueuh nya euy Radia mata kaget dipikir-pikir mah ye jawab si Incang bari tetep luak lieu nempoan kaayaan didinya malah tungtung namah nepi ka cangkeul bakat ku hayoh rarat reret lila-lila gek si Incang diu kitu deui si Radia duanana dariuk dina akar kai pok si Radia nyarita deui. Wah katipu urang teh Cang memang moal salah tangtu tadi teh cahaya siluman anu ngabibita ka urang sangka datang ka dieu teu lamun geus kieu kudu kumaha urang teh Cang awak capek nu diteangan eueuh jeung di cilaka euy mamaguru moal kasusul buahnya euy tuh ingat kumaha tuh nya da dewek bingung ari geus kieu mah yeuh hanas capek hanas guru jeung guru pajauh hari nu disusuna kalah ka ngaleungit apaan teu lucu teh urang jadi rugi kudu aku tilu untungna ngan ukur sarupa asa kurang saimang ya euy nya cek si Incang bari nuna nangka ginjireunana pok si Radia nanya deui naon untungna Cang cek dewek mah rugi wungkul apa untungna mah bisa ngahakan nangka beuteung iseubeuk piraku kumaneh teu karasa eta beuteung sakitu burayutna nah naon teh eusina apa nangka asak mun dibeak sapotong ni robog maneh mah moal aya keur ngagihan batur jawab si Incang bari nunjuk kana beuteung si Radia cakakak si Radia seuri bangun bunga pisan
bener lah nangka dewek mangeunah euy karasa amis jeung seungit serta matak seueuh kana beuteung cek si Radia bari nepakan beuteungna gerduanana saleuseurian latre poho kana pagawean mah ka guruna geus ampir teu inget dina kaayaan kitu pok di luhureun tangkal kai aya nu ngomong sora laun ampir teu kadenge tapi tete lapisan Kang Cang Kang Radia tulungan abdi Kang cek sora anu ti luhur anu tita tadi tayalian iwa ti sora Banara nu tita tadi ngadengekeun obrolan si Radia jeung si Incang barang Banara nyarita cep duanana jarempe rai para mitra bulu punukna si Radia harudang kabeh pating puringkak pating puriding mata keung beungeut katarapias bakat kureuwas jeung sieun ari si Incang awakna ngeleper huntu norok tok siga nu kabulusan duanana ngarasa reuwas nu taya papadana pok si Radia ngaharewos ampir teu kadenge ku si Incang Cang aya nu ngomong lalaunan euy bawa jurig euy kudu kumaha lamun geus kieu ye alah nyana rek tepung jeung jurig mah euy moal ka dieu dewek teh euy inget kan geus kaliwat dewek mah euy cek si Radia bari ngadegdeg nyarita haros-hos panon molohok ka si Incang pok si Incang ngajawab sarua ngaharewos bangun sieun benar Radia dewek teh ngadengin ngomong malah mah nyebut ngaran urang euy kudu kumaha nya hangtu eta teh jurig sabab jurig masuk nyaho kana ngaran batur urang lompat we yuk bisi dikarekep banten ku jurig tapi tur dewek leuleus awak ngadegdeg padahal mah teu sieun dewek dengan ruas unggul cek si Incang bari ngeleper nyeh si Radia seuri koneng make nyebutkeun teh sieun sia sakitu awak ngagibrig deh jeung muriang panas diri sia mah sieun we ulah loba alesan mana naon dewek lah ulah manuhun we ari sarua borangan mah si Radia nyerengeh seuri tapi teu nyari sabab kalah ka merenyeng sigarek ceuri sameme si Incang nempas pok Banara ngomong sakali deui Kang Radia Kang Incang tulungan abdi Kang cek Banara bari neuteup ka handap ambekan renghap ranyu Banara geus teu sabar hayang geura turun ti dinya da puguh awakna karasa cangkeul teu kuat ari kudu terus-terusan kitu mah kebeg si Radia jeung si Incang ngararenjag terus silih reret pok si Radia nyarita lompat Cang aya urang lompat euy cek si Radia bari terus nangtung berembang lompat satarikna cek rarasaan mah tadi tapi kenyataan masuk ku karasa leuleus terus engklak-engklakan di dinya kene jung si Incang nangtung gajeleng luncat mendingan sajorelat plug si Incang labuh terus kokosodan dina taneuh jiga nu keur ngojai suku totojeran kalayan teu karasa si Incang roroesan jiga kuya kasaatan duanana maksudna marek kalabur tapi kalah kaping koroso di dinya keneh atuh Banara meunit teu kuat nahan piseurieun lantaran asa ngarasa lucu jeung resep kunaon Kang Radia Kang Incang cik atuh ulah kikituan Kang anggur mah tulungan abdi cek Banara bari neuteup kanu keur pating arengklak di handap barang ngadenge anu seuri ret duanana ngaret ka luhur ampir bareng hulang si Radia jeung si Incang ngaharulang lantaran kaget nempo Banara anu awakna harita teh aya dina luhureun tangkal diborogod kana dahan kai si Incang jeung si Radia ampir-ampiran teu percaya kana tetempoanana malah mah terus pating garisik siga nu kakarahudang sare terus molohok deui ka Banara tapi tetep tetempoanana jiga tadi duanana ngaharulang jiga nu keuna ku tenung wartos da ka jeung seet